Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Cek salah kita boro-boro make mantong Bang Emok Senen MBK Salasa PNPM Rebo da eta aing teu gablek hutang wae aral gablek salaki Isro atuh Isro tekan berjalan tina kagorengan karena kealusan ibunya ho kikituan kasalaki teh goreng berjalan atuh kana alus kumaha carana isu kudu robah balik salaki usaha bapana geuning sumping geek diuk bapana golodog cokot cai anu tiis teu make gula bikeun kasalaki bapana hapunten ieu cai ngan teu ngangge gula suruput katempo amisna jeung kareueutna ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan kasalakina. Aduh, ladang Isro lur teh beres gitu cekelan leungeuna bapak cek batur bau kesang cek batur bau kelek cek ibu mah henteu nama kejeng henteu seungit kasturi da bapak kikian teh melaan jisim abdi hayu urang ka jaman anterkeun ka WC na geblus salaki ka WC dekul mandi ibu cicing tong sok ngablu bisi salaki boga pangabutuh kaluar ti WC cokot sarungna bapak ieu sarungna ieu sajadahna ieu kopeahna ieu sorbanna bilih bapak teu acan netepan mangga netepan dekul salaki salat ibu ulah ngablu geus beres salat kulibet ka hareup kumaha cik ibu deuk menta hampuran nyeuh kana lahunan salaki bapana capelung seripuh tunu melaan jisim abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal abdi loba dosa jeung doraka kanu jadi salaki punten bapana surga terjadi baiti jannati imahna butut tapi di imah ngeclak cai panon hareupeun pangeran eta surga kajian imah gede aing caluta ka salaki we amal betah mangga loba nu beunghar ngajadog dina di pos ronda nih mang cinta naha teu sare di imah capek pan situ spring bed heuh jang ngan eta pamajikan tutunyukna beak-beakan jadi situ mama tolong hees jeung reungit heuh senang kena jeung reungit ieu teh ceramah teh jero teuing nepi ka dinya nganturkeun ka cai beres ti cai dekul salat jero tina kiceupna ge tina kiceupna yeuh Allah awan nu kitu Allah mata wayahna cek kuring ge ieu Isra kudu aya nilaian naon ini nilaina nu goreng ka salaki bubar ti dieu nu tadi Isra naon aya mane make Isra Isra teh kan berjalan mun nu bodoh jadi nyaho mun nu salah kana bener mun nu goreng ka salaki jadi Isra kahartos ya bapak-bapak ge sarua kudu Isra lamun pedit ka pamajikan wayahna da pamajikan teh butuh Isra bapak ge butuh Isra berjalan atuh Pak kudu sadar ka pamajikan teh karunya ngasuh ngumah wadah nyeusehan hayang geulis dangdosan hayang nurut contohan hayang senang bawa hayang jongjon rasikoan ulah gampang dititah kadip kudu bisa nyadiakeun mamah tah gera nyangu beasna nyampak mah gera masak pasakeunana aya mah gera dangdan ya alat dangdana moal menta ibunya kasalaki gitu dengekeun Pak ai bieu mah bapak nu ngeunah dengekeun cenah Bu ayeuna pan bapak jadi ngahuleng ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu pugu asa hees jeung doma Garut atuh jeung leos tolo heor neangan nu seungit ngagugu nafsu robah atuh nu bau kelek bau awak teh jeung bau sagala-gala teh ku pakaian anu hade ku parfum anu bener saha tugasna bapak ya Isra Pak Isra yuk orang Isra yuk berjalan Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa orang kudu Isra tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng kana alus tina kedul jadi daek tuh Isra teh keur urang mah eta we heula aya na Mi'raj teh naik ka mana Nabi naik ka Sidratul Muntaha deuk naon deuk tepung jeung Allah urang oge Mi'raj ai Mi'raj Nabi teh tepung jeung Allah urang ge kudu Mi'raj tepungna jeung Gusti di mana Nabi tepungna jeung Gusti Allah di Sidratul Muntaha urang di mana tepungna jeung Gusti Allah di mana dina ibadah salat matak cek kuring nu tadi batur tara tapi salat geus tepung jeung Allah urang osok tapi cadu salat ira tepungna nu penting urang marajaban we kana salat mah henteu si eta cinta disunatan emang disunatan
atuh antep tutup deui. Nah, apa di sunatan teh hukumna sunat ngandek dibawa karena arah wajib. Jadi salat bisa sah lamun cucungik eta bersih. Bersih nasi eta ieu teh kudu teuk-teuk. Artina di sunatan 40 tahun di sunatan tapi teu salat, antep deui cek teangan ku kucupna teangan. Tapalkeun deui. Lebar anjir. Kaharti. Keur naon di sunatan depan sunat deuk dibawa karena arah wajib berarti salat. Ayeuna urang di sunatan haben aya salat henteu. Teangan deui Pak. Tapelkeun. Cenah kitu deui we. Geus tong dibayangkan geus. Tuh. Watak tong nyalahkeun ka nutara batur sapanjang salat. Pan Mi'raj Nabi Muhammad Isra Mi'raj berhadapan jeung Allah. Sehingga dek turun ayat Quran tentang sholat. Orang oge tinggal gitu Pak menghadap Allah teh. Nabi menghadap Allah ka Sidratul Muntaha, orang menghadap Allah dina ibadah matak sing hade sholat teh bajuna pakaianana wuduna syarat sah jeung segala rupana sabab dek berhadapan jeung Allah Ta'ala. Coba lamun cek kades ibu enjing kudu ka kantor desa jam 7 jam 8 yen abdi rek mere bantuan hiji ibu bakal dangdan bener, dua bakal neangan baju nu alus, katilu cenah kudu jam 8 pasti setengah 7 geus nagog bener. Eta teh kades nu ngulem ibu teh ayeuna Allah nu ngulem cikan mukena bolong sajadah hangit mani cadu kesang leneng baju geus 7 poe teu beres atuh waladdallin nyikat huntuh henteu kumaha ceuk makmum amin lain salah makmum salah si eta berseka atuh kahartos tuh pan urang mah sadar datang ke cek Allah 4:30 datang jam sabaraha sok atuh kudu seuri da dibongkar kabeh lah cek Allah salat subuh 4:30 urang datang jam sabaraha 5:30 cenah Pak cek Allah jam 12 urang datang jam sabaraha alus cek Allah asar jam 3:04 urang datang jam sabaraha keren cek Allah maghrib jam 6 urang datang jam sabaraha geuning ieu teh nu datang barada gong kabeh geuning nya radang Isra teh deuk meresan kabedegongan diri matak tong sok lalajo kana kabedegongan batur awak urang ge dibongkar mah bedegong keneh bedegong mata keurna naon lalajo akhlak batur akhlak urang ge lalajoaneun batur aduh well pokona sorry cicing darem viral deui hororea manyira sorry gemoy kade ulah dianggap kuring ka nomor 2 pedah kigituan henteu Pak bisi di aya petugas di kecamatan henteu beh teu abdi di mana atuh wallahu alam deuk di hiji deuk di 2 deuk di 3 sabodo teu urusan dek nu hiji mangga ibu resep mah dek nu 2 mangga apa resep mah dek nu 3 mangga apa resep mah pek kumantung resepna ibu ngan ulah ngaluskeun nu urang ngagorengkeun nu batur da keukeuh nu urang ge cantang tuh alusna teh mana bukti ieu teh kecewa pan tibaret oge itu coblos hade bener geus jadi les eueuh datang nya papan karar itu anjir sia teh tenang bapak-bapak ibu-ibu abdi wakilna lamun si itu jadi ku abdi dicarekanana kos nu wani dihalangan ku satpol PP ngikung tong sok polontong dina politik mah keukeuh Pak teu bisa ngaluskeun nu urang ngaragrageun nu batur keun bae batur alus nu urang ge kabar halus urusan pilihan mah hate nurani bener da keukeuh ibu maot mah nu tahlil moal Anies Baswedan anger Pak RT di dieu RW di dieu mata politik silahkan 5 tahun sakali keukeuh kudu akur jeung dulur kudu hade jeung tatang sok tuh ieu teh rajaban teh cokot ilmu boro-boro tina rajaban tina nyanyi wae jadi ilmu naon pelajaranna naon sok pelajaranna lain anu mere mah tara pernah mah jeung ngomong bu hanes dibikeun eureun geuning henteu nah ieu nu teu marere di dieu Pak nganilai hati jelema mah asli eta anu marasia anu mereka payun teh teh nyarita bu hanes dibikeun
rupanya temal eureun henteu dari daun dek nyanyi dek henteu bakal mere iya tanu teu mere urang eureun ngomong benernya ternyata hate teh omeaneun kabehanana kasupkuri bener tuh Bu cokot pelajaran tina nyanyi naon genah na keyboard genah nu nyanyi alusna mic ngahiji kabeh genah coba keyboard ka kaler nyanyi ka kidul mic dieu kalau selam keyboard itu anjir teu rame